Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Faslun ari eta hiji pasal yang tulu saumi yang tulu ngabatalkeun as-sauma kana puasa biridatin hiji ku sabab murtad wa haidin jeung haid wa nipasin jeung nipas wa wiladatin jeung ngajuru wa jununin jeung gelo walau lahdotin sanajan sagedeung wa bi'ikmain jeung kusabab naonnya kusabab oleng teh pingsan wa saklin jeung mabok ada barina ngahaja itu si jalma bihi kana itu mabok in ama lamun tumetep itu mabok jami'an nahari kana sakabehna beurang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.